mimitina ya aya tengahna aya ujungna aya geusna. Nu pertama teh memeh urang deuk cima teh taqaddumul mula imatun jadi muqaddimah heula. Permulaan ya sanes dibejakeun di awal. Kenal masalahna yutoyi bakal bijaujatun supaya merasa puas. Awalna pada diri dan supaya gampang. Bro duhaan dikarepkeun ku urang. Oke, sampai kemana tah urang muqaddimah teh batasna hatta ija ala nafsiha sampai eta si bikang geus ngos-ngosan. Dong soang urangnya. Dong bebek geus ngos-ngosan eta. Ayo atawa ka sekolah gua. Geus geus aing teh geus parang gua. Nah, lamun urang buru-buru kadang urang buru-buru ngarangkul kakara dan minta kakara diharapeun. Tapi mau berarti panjang malah kalanya. Ayeuna wasali lanu dalika kapindo mura'ata hal jima iku ngaraksa tingkah jima. Palayati aman kaoranana nekani palayati aman kaoranana nekani irajul ing jawaj wa yalan utawi jawja barokatun kang barikatun barokah lamun barikatun kang depak liana jalika karena satu mangkono palayatiha iya suko iku abwa alaihi ingatase ijau au ala habibuha atawa ingatase lambunge ieu jauh. Dalika mangkono dia ala habubuha yuwarisu iku bakal ngawaris wajal hadrati ing lara lambung walayaj aluha lan ngajadikeun ieu rajul ha ing mar'ah pauqahu ing dalem dhuhure ieu rajul li'annya dalika karena satune mangkono ala habubuha yuwarisu iku ngawaris al-i politik ya ing larane jero peranakan nyeri jero peranakan bal mustalikoyatan kang turu melemah rofiatan hale kang ngangkat ieu imro'ah roji rijluha ing sikile ieu imro'ah fa inahu mangka satuhune ala bibuha asanu iku leuwih bagus hayat jima ing dalam tingkah jima. Oh kanyawan bagus. Aduh. Jadi nomor 2 teh urang kudu ngaraksa tingkah jima ketika urang migawe jima palayatiha tekakeun jima ye ala barikatin imam bari depak ana jalika eta bakal nyeri abwa nyeri jadi kumaha bari depaknya bari depak eta si awewe angge ala abi eta bakal ngawaris ku ngalebahan kana lambung kena bakal nyawaris kana nyeri lambung. Nah, jadi lamun posisina kos itu mah bakal jadi lambung bari depak, mah bari depaknya. Balik meureun. Nah, walayaj aluha. Geus sekian we. Lamun ngajadikeun ieu mah ye, awe jeung lalakina ieu mah jimana ye.
kau kohu awewena hayang di luhur. Bi. Boleh. Ilang di luhur atau tidak naon. Di ana jadi kayu saru cek musonit cenah ge. Lamun urang di mana di luhur berarti kan ngeunaan eta teh lompangan kana posisi lambung. Diwarisu ita bakal ngawaris karena nyeri jadi kurang bagus dah. Hiji posisi bari geupa bakal jadi penyakit lambung, lamun bikang di luhur bakal jadi peranakan ngawarisna. Anu bagus nu mana? Bal mustalikotan, mustalikiatan anu bari kurung lemah. Jadi posisi bikang nang karah. Kau mau ya bikang posisi nang karakeun, ropa ahut liciliha terus diangkat cenah ge sukuna. Mantap. Tapi tahu asal hati cima eta nu bagus mah moal ngawarisan naon da mah. Ada. Kan nu bagus cima teh posisina pas kitu nya. Posisina turu melemah. Jadi posisi kana gorer. Aji urang di belakangna. Mana ben? Antum sebeguna. Jadi diangkat dua sukuna. Ditenggeun tak iya. Ada. Bayangin. Ada. Ngaji di jimat mereka. Jadi nggak goler tidak baik kan waktu itu. Nah itu bagus. Wah salah satu nanu dari kami itu moro ada di bunga raksa waktu lagi main dalam waktu jimat. Ayo waktu ilaji lan waktu masukkan jakar intaji. Bahasa memasukkan bitawidi watas miati bitawidi kalawan maca ta'udzubillahi minasyaitonir watas miati lan maca bismillahirrahmanirrahim wa haqi jakari lan ngagosok-gosok aja kari eta si wenang Jakarta bijawani bil pargi kalawan awas Merinding. Pinggir aduh aing baik kiri pargi Tadi kalawan pinggir tangan deh belah kanan parji ada kalawan pinggir kanan parji berarti belah kanan digosok-gosok dari aduh beres bobo lan ngaremes-remes ajur ngaremes-remes dua pentil susu ajur tehar budak bobo lan ngameremes-remes dua pentil susu mah panjang wana mujali kala seumpamane mangkono akijak mimma yuharika malam-malam ngobah-ngobah asyahwata maka ngobah-ngobah ieu mah sahwatuha ing sahwate ieu mah kitu bakal dipake jadi ieu kuari nomor kapil teh ngaraksa waktu jima di mana ngaraksana nah diraksa waktuna lain waktu bebas untuk isuk, untuk sore, untuk putih, untuk subuh, untuk waktu sahur dah. Nah, maksudnya ya ngaraksa diri ae waktal ilaji bitauji
ketika orang nek ngasup ke dia maca ta'awudzan basmalati dari maca bismillah Allahumma jannibni minasyaitonir rajim Allahumma ij'al naon ngaranna Allahumma cukup wal waladun soleh solihatan doa di dinyata minta supaya dijadikan jadi anak soleh. Nah, sanggeus urang teu persiapan kitu wa akijakan biar haulil pagi ulah bakal diasupkeun gosok heula gosok kada pikir belakangan eta si pagi teh tarik kahilangan iya berarti aya mutiara di dinya teh gosok kan di gosok gosok ari ngagosok mah tidur kana pikoset-koset gua kau bisa ada ini terus diremas-remas urang posisi ngagosok remas-remas pada wijalika nah ngagosok-gosok eta teh ngagosok-gosok lu kitu jeung ngaremes-remes eta teh mimma yuhaliku sahwat wa bakal ngobakeun kana sahwat awe bakal muncakeun lama supaya mantang heula usang heula geus ngerti ya mantep ngerti jadi wasaniat lan utawi kapindo bitamilu ingdal buruji syahwati iku ingdal dari alon-alon wa amalatilan anapan utawi pirang-pirang adab-adaban wa amalatilan anapan utawi pirang-pirang adaban fi halizima ing dalam tingkah jima fa awal mangkai utawi kang awal kaunil jadi iku anane payah biryadotin kalawan riyadho biryadho kalawan riyadho fi sumtin ing dalem menang watar fikin lan alon-alon jadi ada pada tingkah najimah anu awal teh gitu kekayaan kurang kaya bari riyadho teh non melentah non ngaranna riyadho teh menahan diri fi sumtin dari cicing jeung alon-alon ulah terburu-buru keun puasanya tulan utawi kakapinggo pi tamhilu awas pi tamhili ing dalem dadi alon-alon ingdal burji sahwatihi itu ingdal burji sahwatihi ing dalem nalika pertela sahwate ieu rajul atayastaufi malah amrih nohonan atau nyumponan ieu jawab injaluha ing dalam metune manine ieu imroah paina jalika mangka satune mangkono tamilu yuwarisul mahabbati iku ngawaris hirul mahabbati iku ngawaris semakin cinta biqalbi ing dalam hatine ieu imroah gitu. Jadi nu kadua teh di alon-alonkeun ingda buruji syahwati ketika pertela syahwat geus kadeuleu ieu syahwat si awewe teh geus derek kaluar ieu hatta yastaki ing jalua jadi urang teh supaya nangguan si dikang kaluar nah beulah manu pocok wae atuh ancakeun jalan ya kira-kira geus bahan sawat sidik geus muncak geus tereh keluar kakara jadi supaya maksudnya supaya keluar berbarengan ieu mah buat cret nu urang tah heula tahun bikang tah heula jadi kudu sering tangguan tahan heula urang teh
Nah, nu si bigan teh keluar ka arah kencangkeun deui supaya babarengan naon sababna fa in jalika yuwarisul mahabbati fi qalbi ke kadina bakal semakin saling mencintai bakal semakin kuat mahabbahna makan bogo ieu mah ingkat ka tebogu kita menyetor foto wah sali satu anu tawi kang kaping 3 Yusri iku yenta nyepetkeun atau nyepatkeun Ayu Sri iku yenta nyepetkeun ya rajul bi rajul mani kalawan ngaluarkeun mani hingga isi sahi ing dalam nalika kersane ieu rajul bima iha kalawan banyu manine ieu imro'ah fa innahu mangka satuhune irma bima iha yudoipun iku ngapaskeun ieu bima iha adzakaro ing jakar walayan jali lan oranana nyepetkeun ieu rajul anha saking ma'ahu ing manine ieu imro'ah ing manine ieu rajul ma'a ing manine ieu rajul li ana jalika karena satune mangkono layan jali iya awas yudoribuha iku malarate ieu jaka ing imro'ah. Jadi maksudnya nu nomor katilu pantari geus bejeuna kaluar blet babarengan tah. Nu nomor katilu ayusrinya kudu cepat di ihraji jakar nyabut. Buru-buru dicabut. Bila mana geus bangdet keluar, buru-buru dicabut. Naon kitu cenah buru dicabut? Tinggal isai bimaiha karena bakal ngarusak eta cai mani. Pak inahu yudoibu jakar bakal ngapaskeun kana babogaan urang lagi. Karena si jakar teh neng kena bakal tere naon ngaran tere leuleus jadi bila mana keluar akan bandingkeun buru-buru keluarkeun ulah dikeumbai di jero itu maksudna walaya jali aya nyepetkeun keluar jadi manina ijalika eta bakal ngajikeun madorat kana si awewe diburu-buru cenah ge ngomong katilu beda mas keluar rangkul panu awal dia kencangkeun geus bener-bener asup ka karak teh urang lamun aya boga kaki gulingkeun ka belakang tubuh buru-buru urang dicabut ke belakang deui sebab bakal nyieun lemah kana sahwat salah lemah yang kuat wa amal salisatu wow